Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi kodaratinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa madarkeun kaayaan alam ti peuting khususna ka kulawarga Bah Icang anu mana harita nyimimin kasarumahan atanapi kasurupan ku jurig puntung teh nya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseureun deui perhatian urang kana ieu carita. Cing minta cai herang sagelas. Palebe ngareret ka salah saurang anu araya di dinya sangkan mangyokotkeun cai. Kojengkang saurang awewe ka dapur terus nyokot cai. Teu lila geus balik deui. Sor diasongkeun ka palebe sarta gap di tampanan terus atuh dijampean kalayan husu. Bah Icang, ieu cai anu meunang ngadoaan sok kaditu usapkeun cai teh kana mun-munan. Terus inumkeun saeutik-saeutik ku sendok. Karunya pasti capeun jeung hanaang da geus ngamuk tadi teh. Samalah tangtu awakna oge bakal karasa nyeri geura. Sugan bae geus dibere nginum mah bisa gancang sadar deui kana dirina. Mangga hatur nuhun palebe. Bah Icang nampanan cai anu diasongkeun terus dibikeun ka bojona sangkan diinumkeun ka anakna anu can eling-eling. Aduh palebe kudu kumaha ari geus kieu. Kuring mah beut asa jadi hariwang sok sieun nya si jurig teh rek nagih pati ka si nyai. Bah Icang, nya terus terang bae berat ieu masalah teh. Sarta nya geus kasaksian ku sakabeh anu araya geuning beut aya anu kitu ka Nyi Mimin teh. Kuring mah teu sanggup nyang hareupannya oge. Sabab ancaman oge lain bobodohan eta jurig teh. Cing atuh engke atawa isuk coba tanya ku Bah Icang. Naha Nyi Mimin teh pernah ngalakukeun kasalahan naon atawa nyieun dosa naon ka batur. Lantaran geus pasti atuh pasoalan ieu teh aya kasang tukangna anu teu kanyahoan ku urang. Ceuk palebe bari melong ka Bah Icang anu keur molohok bangun bingung. Hatena loba kamelang jeung kahariwang. Kitu deui ambu saodah anu jadi indungna sarua ngarasa bingung. Hatena gegebegan sieun anakna aya nu mawa. Nya bener Bah Icang kudu ditanya Nyi Mimin teh. Nya bisi bae pernah nganyerikeun batur atawa pernah nyilakakeun batur jeung ngalakukeun kasalahan anu mata karugikeun ka batur. Tah kitu, da meureun ngan ukur Nyi Mimin anu bakal bisa ngajelaskeunna. Ceuk Bah Ewon mairan kana caritaan palebe. Ari Bah Icang terus bae ngahuleng pikiranna beuki bingung jeung susah. Sabab kacida teu ngarti nah beut aya kajadian sarupa kitu. Ceuk pikirna naha ka anakna make aya bangsa lalembut anu rek nagih pati sagala. Eta sakabehna tangtu jadi buah pamikiran. Samalah lain keur Bah Icang hungkul anu jadi kolotna.
Dasakur anu araya mah hampir kabeh mari lumikiran. Nya ari kitu mah keun atuh isukan urang tanya heula budaknya. Sugan bae bisa nyerangkeun da ayeuna mah karunya jeung diapan can eling-eling manehnya oge. Hariwang bisi kalah nambahan riweuh. Tah bener kitu tanyakeun we isukan lamun jenisna geus sadar. Sabot keur kitu kadenge sora Nyi Mimin humarurung sorana laun bangun ripuh. Aduh. Tah kawaseuna mah geus sadar budak teh. Sok ka ditu teang bah. Ceuk palebe bari ngareret ka lawang kamar lantaran ngadenge sora Nyi Mimin humarurung. Bah Icang terus ngojengkang rek nempo anakna. Kumaha ambu si Nyai teh geus lilir? Bah Icang nanya ka bojona bari terus ret ka Nyi Mimin anu keur ngagoler. Alhamdulillah kakara lilir Abah. Ambu Saudah ngadeuketan ka anakna. Nyi Mimin anu kakara eling ret ka indung jeung bapana. Breh katempo sorot panona layu bangun anu eueuh cahayaan. Nyai hidup teh geus sadar anaking. Abah, ambu aduh nyeri. Mimin anaking anak ambu naon anu karasa teh. Aduh. Nyeri panas ambu. Nyi Mimin ngawalon sorana kadenge laun jeung haros-hos. Gap tarangna dirampak ku Ambu Saudah gebeg indung dareuwas. Sabab karasa tarangna teh panas terus atuh gap kana leungeunna jeung awakna. Sareta terus dirampaan tetela awakna teh meninyong ka panas jeung baseuh ngoprot ku kesang. Astagfirullahaladzim Abah, geuning awak si Nyai teh meuni panas kieu. Ceuk Ambu Saudah bari melong ka salakina anu keur nangtung gigireun. Gap atuh si Abah ngarampa tarang Nyi Mimin, tetela bener meninjong ka panas. Anu deukeut ka lawang kamar harita ronghok lantaran hayang nempo kana kayaan Nyi Mimin anu katinggalina kawas anu keur gering parna. Aduh, palebe kumaha si Nyai teh awakna beut jadi panas kieu. Nya duka teuing atuh Abah. Da kuring mah teu bisa ngubaran ari gering panas mah. Lamun kitu kudu dipariksa ku mantri eta tawa ku dokter. Sabab bisi aya panyakit sejen. Jadi lain ubaraneun lembe, tapi cing sok cobaan we atuh dikompres ku cai. Sugan jeung sugan bisa nurunkeun panasna. Walon palebe bari melong ka Bah Icang anu katempo bangun bingung. Alah nya benerkeun atuh urang kompresan we heula nya. Gidig Bah Icang ka tukang rurusuhan. Terus ngawadahan cai kana baskom sakalian nyokot lamak bersih, teu lila geus balik deui. Nyi Mimin anu keur humarurung tuluy dikompresan. Nya ti harita mitra. Mintar sih jadi ngadadak gering, kayan alam beuki maju ka peuting. Anu araya didinya jadi kabawa bingung lantaran mintar sih teh geringna katempo bangun anu ripuh. Nya antuk nama terus dipindahkeun ka tengah imah. Kasugri kaum dangu. Nyi Mimin pada ngariung-riung sarta pada ngaremitan. Tapi kulantaran kaayaan teh beuki peuting akhirna palebe jeung Bah Ewon terus aramitan. Sarta isukan cenah rek ngalongok deui. Nya kitu deui Jang Ahmad, Jang Odang, Jang Oman oge aramitan. Lantaran rek neruskeun ngaronda lembur anu tadi katunda. Ari Bah Icang dibaturan ku sababaraha urang tatanggana anu dareukeut. Di antarana aya Jang Duloh jeung indungna anu ngahaja teu balik. Lantaran dicaram ku Ambu Saudah da puguh butuh keur batur pakumaha, bisi pareng aya anu tumiba ka Nyi Mimin. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayaan Nyi Mimin anu ayeuna keur gering. Teudeun heula sakeudeung tunda sakedap.
Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kayaan kulawarga Juragan Subrata. Sabada ditinggalkeun maot ku anakna anu ngaran Suta, nyirelekna waktu teu karasa saminggu geus kaliwat. Ka imah Juragan Subrata aya 2 urang polisi anu ngahaja daratang. Maksudna rek mere keterangan ngeunaan sabab musababna maot Suta nurutkeun hasil panalungtikan pihak anu berwajib. Anu kacindekana netelakeun maotna Suta teh alatan dibinasa ku sato galak. Sabab dina sakujur awakna loba tatu tapak kuku anu sareukeut jeung aya tapak sihung palebah beheungna parat kana punduk. Meunang keterangan sarupa kitu, Juragan Subrata geus teu bisa kukumaha. Sanajan ari dina hatena mah masih loba pananya sarta loba kepanasaran jeung rupa-rupa kacurigaan. Tapi kulantaran teu boga bukti jeung saksi, akhirna narima kana kanyataan. Kocapkeun kaayaan di jero imah mitra. Harita pas Subrata keur gunter ngarobrol di patengahan jeung bojona. Paromana katempo nguyung lantaran Bu Halimah teu weleh inget bae ka Suta anu geus tilar dunya. Ibuna, tisaprak anak urang tilar dunya katempona teh beut meuning nguyung. Geus atuh tong dipikiran bae. Da kumaha deui atuh ayeuna mah geus kieu buktina, urang kudu teger jeung kudu gede hate. Terus terang ama bingung nempo ibuna kitu teh. Jeung deui kudu inget atuh apan urang teh masih keneh boga kawajiban pikeun ngurus anak urang anu tilu deui. Anu tangtuna kudu diperhatikeun kahirupana. Ceuk pas Subrata bari neuteup ka bojona anu harita keur ngahuleng bari nanggeui gado. Kawasna mah keur rada malaweung mikiran anu jadi anakna. Nya amanah kaharti ku ibu oge. Tapi kumaha atuh ari ngaran ka anak mah. Sok sanajan manehna kedul tara aya kadaek, gawengan ukur sakadar ulin, sare dahar jeung menta duit. Tapi da keukeuh bae nya ah. Samalah ibu teh teu nyangka lamun manehna teh bakal pondok umur. Kahar cik wa ama oge. Tangtu kitu da sarua ama oge nya hari ka anak mah. Tapi nyawayahna ayeuna mah urang kudu bisa narima. Sabot keur kitu torojol Darja nyampeurkeun, gek diuk hareupeun indung bapana. Ama, abdi teh Priyogi Artos. Ceuk Darja geus teu malapah gedang sarta teu ningali kana kayan kolot. Naon Darja? Butuh duit dedengian teh. Jawab Bas Subrata bari melong ka Darja katempo bangun anu keuheul. Leres ama abdi teh Priyogi Artos. Oh, jadi maneh teh butuh duit ya? Yeuh Darja. Lamun ngarasa butuh ku duit, sok geura mimitian diajar digawe. Lantaran ti mimiti ayeuna ama geus moal rek mere duit. Kumaha kahar teh acawan teu? Walon Pas Subrata tandes. Meunang jawaban kitu ti bapana. Darja ngarenjag. Har ari ama. Teras atuh abdi teh kudu kumaha? Nah, make jeung nanya kudu kumaha. Apan geus disebutkeun lamun butuh duit sok ka ditu kudu daek digawe. Piraku maneh teh rek kitu bae. Tuh tingalikeun lanceuk maneh Dharma turutan atuh. Pendidikanna luhur kana usaha getol, pinter, rajin, jeung sagala bisa sarta dihargaan ku sararea. Nah ari maneh kedul teh asa beaku sorangan. Lamun kieu wae mah terus terang ama teh jengkel nempo pola hidup sarupa kitu teh. Ceuk Pas Subrata mureleng kanu jadi anakna anu keur diuk bari ngahulang. Nya jang bener caritaan bapa hidup teh. Cing atuh ti saret ayeuna mah geura mimiti diajar usaha. Da umur teh geus dewasa. Piraku hidup teh era ku batur.
Apan ari usaha mah tinggal prakayang kana naon oge pasti bakal dimodalan jeung bakal dijujurkeun. Kumaha atuh lamun usaha teh nuturkeun dharma lancak hidap sigana geus tangtu bakal atoheun jeung ngarah aya anu ngajejeran. Asal hidup daek diajak gawe bareng sarta daek nurut kana papatahna. Cing sok daek atawa henteu lamun babarengan usaha jeung dharma lancak hidap. Bu Halimah tumanya ke anakna kalawan Darja. Ari Darja ngadenge caritaan indung jeung bapana kitu teh nyel atuh hatena keheul. Lantaran lamun dina obrolan sok mamawa bae dharma anu jadi lanceukna. Sok padahal manehna mah teresep. Ama, ibu. Sakapeung mah abdi teh sok heran. Naha lamun urang pareng ngobrol sok mamawa bae Kang Darma. Darma. Bosen abdi teh ama. Salilana kudu nurutan Darma, kudu pinter, kudu rajin sarta kudu sagala bisa kawas Darma. Capek ama, capek abdi teh. Capek ngadengena oge. Jeung na deui keur naon make kudu capek-capek gawe. Apan harta banda geus loba. Anu ngajalankeun usahana aya Kang Darma. Jang naon atuh lamun eueuh anu ngagunakeunna nah harek dibawa pae. Kitu ceuk Darja. Bari melong ka Pasubrata pagun anu ambek pisan. Samalah katara beungeutna oge beureum. Ngadenge caritaan kitu puguh bae bapana meuni buncelik. Hatena teu ngeunah beut asa ditincak hulu kudu jadi anak. Ai, ari maneh teh eling atawa henteu Darja? Jiga namah keur maboknya. Kakolot eta wani ngomong kitu. Da bongana atuh boga kolotna piraanan dipenta duit. Nah beut jadi kudu ngomong panjang lebar. Ngomong we cing jelas rek mere atawa moal. Lamun moal nyakeun bae teu nanaon kuring gerek indit. Tembal Darja ngomongna tatag. Puguh atuh Bu Halimah reuwas ngadenge anakna nyarita kitu teh. Sedengkeun Pasubrata katara menikah kerot bakat ku ambak. Astagfirullahaladzim Darja. Cing atuh istighfar jang. Ulah kitu atuh ari ngomong ka kolot teh teu sopan eta teh jeung deui bisi doraka. Geus lah Bu. Teu kudu ngomong doraka. Kumaha engke lah doraka mah. Sok ayeuna mah jawab rek mere duit atawa moal. Tempas Darja terus neuteup seukeut ka indungna anu katempo awakna oge meneng ngeleper da puguh reuwas. Tapi dina kayaan kitu kadenge haog aya anu nyentak. Darja. Nanaonan maneh teh rek menta duit atawa rek ngarampok? Darja ngarenjag. Terus ngareret ke pelebah datangna sora. Kasampak didinya geus aya Darma jeung Ratna anu rajeg narangtung. Da puguh kakara balik ti kantor. Nya terus dua nana nyarampeurkeun ka Bu Halimah anu keur silih pelong jeung Darja. Kang Darja, nanaonan akang teh beut kitu geuning kalakuan teh. Nah teh hawatos ka ibu. Cing emot atuh Kang. Tuh tinggal ibu salirana meuni ngadeg-deg. Nah kunaon atuh akang teh? Ratna nanya bari melong ka lanceukna anu kereng haperanjug nahan amarah. Gandeng syaratna maneh mah. Sarta teu kudu pipilueun. Darja ngawalon bari poporongos ka adina. Nyarek sangkan ulah pipilueun. Kang Darja, nah akang teh jadi kitu. Eling atawa henteu? Ari sia ku aing dicarek pipilueun teh beut kalah loba tatanya. Teu anta parah. Hiuk gaplok sakilat leungeun Darja ngalayang nampiring pipi Ratna. Aduh. Ratna ngoceak terus ceurik ngabangingik bari nyeklan pipina. Anu karasa peureus samalah tapak dampaleungeun Darja katempo meuni ngagaralang. Nempok kitu Bu Halimah reuwas gancang ngarangkul Ratna sarta terus dibawa ngajauhan. Astagfirullahaladzim jika nama maneh gelo Darja. Eta ka adi wani nampiling. Geus di luar batas yah eta kalakuan teh. Teu kudu loba bacot sia Darma. Darja sakilat ngayunkeun peureup kana palipisan Darma. Hiuk. Peureup nenggel pisan kana palipisan. Darma ngagoak reuwas sabab teu disangka ti tadina. Aduh.
Nanaonan eta sia teh Darja rek ngajak ribut. Menggeus montong loba bacot. Seak Darja ngirimkeun deui pereupna ari maksudna rek nonjok cukang irung. Tapi hiuk gilek los Darmarikat ngagiwar sarta sakilat ngarawel pereup Darja anu keur nyeleber ngahiuk pangpadaan. Hiuk kep ditewak terus dicentok sakaligus. Toloncong gebru Darja nyuksruk kana juru meja. Aduh halah. Cer getih ngucur tina irung Darja. Nyarak celakan kana bajuna. Sabab beneran pisan kena kana juru meja. Nempo kejadian kitu pas Subrata jeung Bu Halimah reuwas. Darma, Darja, nanaonan ieu teh make jeung tuluy garelut. Pas Subrata ngagorowo ka anakna sarta terus nyampeurkeun rek misah maksudna mah. Sabab hariwang bisi kumaha onam da puguh duanana oge anakna. Tapi sabot keur kitu. Korejat Darja cengkat beri sakilat ngajungjungkeun korsi anu aya di gigireun. Hiuk beleuwer. Korsi dibalangkeun kana awak Darma. Hiuk jeleng Darmarikat luncat ka gigir. Borobot kuprang. Korsi amburadul nubruk tembok. Yang Darma, geus eureun tong dilawanan adi hidup mah. Jigana mah keur mabok si Darja teh lantaran kalakuan siga anu teh eling. Ibu Halimah gogorobokan lantaran melangka anak-anakna bisi terus galungan. Ari Ratna terus nempokeun awakna ngadeg-deg. Lempo korsi anu dibalangkeun teh teu keuna Darja beuki ambek. Sebrut Darja ngarontok kana awak Darma. Gubrag atuh Darma ti jengkang borosot paparabotan anu ngajajar dina luhur TK Seragragan. Pating borosot pareupeus ninggang ubin. Nya akhirna mah ger duanana galungan awakna silih tindihan. Sakapeung awak Darma aya di luhur tapi goreleng deui jadi dihandap ditindihan ku Darja terus bukbek meniragot. Kasugri kaum dangu. Kaayaan di jero imah estuning matak jadi harengheng gandeng riweuh matak paciweuh. Darma jeung Darja awakna gorentel kaditu gorentel kadieu bari silih tonjok, silih badu, silih siku, silih cabok. Kumaha bae sabisa-bisa anu penting mah keuna. Pas Subrata satekah polah misakeun anakna anu keragot gelut. Bu Halimah ceurik jejeritan. Ari Ratna ukur nempokeun bari ngadeg-deg. Paparabotan loba anu ruksak, kursi paburantak, meja tibalik. Ari anu gelut can keneh rek anggeusan. Darja, eureun kunaon sia teh beut kawas anu kasurupan? Naharada gelo sia maneh teh. Eureun. Ceuk pas Subrata gogorowokan itah eureun ka anakna. Tapi tibatan eureun mah beut kalah beuki ragot. Duanana bukbek eueuh kacape. Sok sia Darma rek kumaha sia? Aing mah geus moal kagok pedah kalanceuk. Rek nempi ka mana oge hayu urang teruskeun gelut teh. Darja, eling sia maneh teh. Piraku urang teh kudu make gelut? Beut kawas anu teu hideung kalakuan teh. Bareng jeung kitu torojol Bi Acih anu kakara balik ti warung. Atuhnya barang nempo kajadian kitu teh mending ngajenghok. Red ka Pas Subrata anu keur ngengenyang awak Darja. Red ka Bu Halimah anu keur ceurik jejeritan samalah red deui ka Neng Ratna anu keur molotot bari ngadeg-deg. Bi Acih kacida pisan reuwas. Ai aya naon ieu teh? Den Darja, Den Darma, keur naonan atuh? Nah keur gelutnyaan atawa ukur gegelutan ieu teh? Ceuk Bi Acih gegerewekan bari nyingsatkeun samping. Terus berengbeng ka handap juru turun kaburuan terus jejeritan menta tulung ka tatanggana. Tolong! Bareng jeung kitu aya saurang lalaki ngora anu keur nanggung suluh. Nyareg atuh eureun terus nyampeurkeun ka Bi Acih anu keur gegerewekan bari garo singsat. Aya naon Bi? Aya naon? Red Bi Acih ngareret kanu kakara datang anu tayalian ti Ahmad anu harita parengaliwat.
lantaran rek nganterkeun suluh ka Ibah Ewon. Jang Ahmad, tulungan Jang, tulungan. Tulungan naon, Bi? Jang Ahmad, itu gancang tulungan De Darma jeung Den Darja keur garelut ti imah, teu bisa dipisahkeun. Garelut? Nya bener keur gelut, geus tong wakaloba tatanya sok tunda heula suluhna tah di dinya. Hayu buru tulungan bisi kaburu aya anu cilaka. Oh, nya hayu atuh Bi. Cag Ahmad nurunkeun heula suluh anu keur ditanggungna. Terus gura-giru asup ka jero imah nuturkeun biacih anu geus leumpang teh heula. Nya barang breh Ahmad colohok bengong lantaran kayaan di jero imah katempona meuni paburantak. Ujang, tong kalah colohok gancang itu pisahkeun anu gelut. Oh, nya Bi nya. Srog Ahmad nyampeurkeun terus karawek kana awak Darja anu keur dikekenyang ku Pasubrata. Gancang ditarik sarta dibawa ngajauhan. Nya puguh atuh Darja teh keheul ret ka Ahmad anu keur nyekelan awak manehna. Nanaonan sia teh Ahmad? Make jeung pipilueun kana urusan kulawarga aing. Lesotkeun sia goblok. Bau jeung kotor leungeun sia mah. Ceuk Darja nyarekan terus muncereng ka Ahmad anu keur nyekelan awakna. Tapi ku Ahmad teu dilesotkeun kalah dicekelan beuki pageuh. Hapunten Aden, sanes maksad abdi teh bade pipilueun kana ieu urusan. Mungcing hawatos we atuh ka tuang Rama sareng tuang Ibu. Ahmad ngomongna leuleuy sangkan Darja leler tina ambakna. Pareng jeung kitu kuniang Darma hudang breh katempo beungeutna beureum jeung garemep. Kitu deui Darja. Samalah irungna oge getihan urut tadi tidagor kana juru meja. Astagfirullahaladzim. Darja kunaon ari maneh gelo? Ceuk Darma bari melong ka adina. Dadana katarareng haperanjuk ke sanggoprot juh masuhan kana baju anu katempo kusut jeung kancingna lalesotan. Darja teu ngawalon. Terus ngalieus miceun beungeut katara ijideun pisan. Jang Darja, kunaon hidup teu naha beut jadi kitu? Naha teu karunya kakolot. Apan eta teh lancek hidup naha meuni bangun anu ijin. Geus gandeng bulah teu kudu ceurik. Ieu kajadian sakabehna oge gara-gara ama jeung ibu anu pilih kasih. Sabab lamun di Bandungan mah ama jeung ibu teh leuwih nyaah ka Kang Darma daripada ka kuring. Naon Darja? Naha irah kolot pilih kasih. Da ceuk rarasaan mah sarua nyaah ka kabeh oge eueuh anu dibeda-beda. Ngan kalakuan maneh we eta mah anu teu ceureuh. Badak gajul teu bisa diurus ku kolot. Kitu ceuk Pasubrata nempas kana caritaan anakna. Ngadenge bapana ngomong kitu Darja kawas anu embung ngadenge kalah terus malika Ahmad. Ahmad, lepaskeun awak aing sia. Lamun henteu dicabok geus sia. Nya mangga atuh Aden mangga, tangtos ku abdi oge bade dilepaskeun. Nanging tos teu kedah diteraskeun deui kilu teh. Sajabi ti kitu apan De Darma teh tuang raka ku anjeun. Ahmad ngelepaskeun awak Darja tapi bari taki-taki. Sabab bisi Darja narajang deui ka Darma lantaran katempo pisan masih kene ambek. Tong loba bacot. Sarta teu kudu mamatahan. Dasar tukang suluh sia. Tembal Darja nyaritana estuni ngahina ka Ahmad. Nganggap taya hargana pedah ukur tukang suluh. Ngadenge Ahmad dihina kitu. Rei atuh Darma ambek deui. Darja, jaga sia bibir teh. Montong sok ngahina ka batur. Nya naon salahna lamun dagang suluh. Da lain pagawean anu hina. Gandeng sia Darma aing mah geuleuh neuleuh sia teh. Kecerot Darja nyidu hareupeun Darma. Nempok itu indung jeung bapana ukur bisa rumenghap. Teu ngarti kana kalakuan Darja anu jadi anakna. Ret Darja kasakur anu araya di dinya tapi teu loba dicarita anu satuluyna leos indit ninggalkeun imah sarta teu malire deui kanu sejena. Harita terus ngagedig leumpang rurusuhan Prima Wahab ti anu panas jeung ceuceup ka Darma anu jadi lanceukna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun di jero imah sabada Darja indit Pasubrata terus pating haruleng. Brek Bu Halimah diuk dina kursi awakna karasa lungse hatena nalangsa. Kayaan di jero imah paburantak ayang-ayangan. Telenyeng Ratna nyampeurkeun ka indungna.
Bu, kumaha salira teu sawios-wios? Henteu ibu mah anake ngan saukur rewas hungkul. Tapi kumaha ari hidup jang teu kunanaon? Bu Halimah ngawalon bari terus ngareret ka Darma anu masih keneh nangtung bari ngahuleng. Jiga namah masih keneh mikiran anu bieu kajadian. Henteu abdi mah Bu, alhamdulillah teu sawios-wios. Teu sawios-wios kumaha ari Akang? Geuning eta meuni garamap kitu. Ah, jamak we sakieu mah teu nanaon keur Akang mah. Kang Ahmad hatur nuhunnya Kang. Tos ngabantos ka abdi sakulawargi. Pamit teu sumping Kang Ahmad marupina gelut teh acan lakasan. Da geuning si Darja mah meuni kawas anu teu hideung kalakuanna teh. Darma nganuhunkeun ka Ahmad anu keur ngajanteng nangtung deukeut Biaci. Sami-sami Aden. Walon Ahmad bari manggut terus ngareret ka Neng Ratna anu pareng keur melong ka manehna. Lantaran Ahmad teh lamun diperhatikeun mah mitra tete lah ngabogaan rupa anu kawilang pantes sarta boga tangtungan awak anu jangkung jeung seseg. Nya nuhun Jang Ahmad geus daek datang ka dieu. Ya bener atuh lamun Ujang teu datang mah jiga anak kuring duana naragot keneh. Sawangsulna juragan. Ari tadi cari ka mana atuh? Nah ngahajare ka dieu atawa ukur ka parengan ngaliwat hungkul. Tanya Pak Subrata bari neuteup ka Ahmad anu katempona rada gugup aya di dinya teh. Lantaran ngarasa era ari nincak ka imah anu beunghar mah. Da puguh rumasa Ahmad jalma teu boga. Samalah ti heula kulawargana kungsi dihina ku Pak Subrata basa Darma anakna mika hayang ka utari adina. Numawi abdi mah kalersan nuju ngalangkung juragan. Nya ari maksad mah bade ngabujeng ka bumi Bahewon ngajajabkeun suluh. Mung tadi teh ngadangu Biaci gogorobokan nyuhunkeun tulung. Nya teras ka dieu ari saurna teh tuang putra nuju garelu tah kitu juragan. Yah kitu nya syukur atuh. Kuring kacidang ngaduhunkeun kana pitulungna. Juragan kitu di kasadayana. Rupina abdi mah bade permios ieu teh. Mangga atuh di kantor linggih. Ahmad amitan kasararea bari rengkuh tandaning hormat kanu boga imah. Oh nya sok atuh ka ditu mad. Buru-buru bisi Bahewon nungguan. Sumuhun leres juragan. Aden, mangga di kantun. Ahmad nyelang heula ngareret ka Darma. Terus ka Bu Halimah panungtungan ret ka Neng Ratna anu ti tadi teu leupas merhatikeun kana sikep jeung caritaana. Nya geus amitan kasararea mah. Ahmad ngaleos dijajabkeun ku Biaci, juru turun kaburuan gap kana tanggungan suluh. Regayang ditanggungnya saterusna indit rek ngajugjug ka imah Bahewon. Ari Biaci harita sup deui ka jero imah tuluy meresan paparabotan anu paburantak ayang-ayangan. Dibantuan ku Darma jeung Ratna. Ari Bu Halimah asup ka kamar lantaran sirahna karasa lieur. Sedengkeun Pak Subrata ngaleos kaluar gek diuk dina kursi anu aya di teras. Bari melong kaburuan. Pikiranna pusing, hate ruwet jengkel kanu jadi anakna. Akibatna sirah jangar jejedudan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heulanya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.